Jir, walu euy. Wah, ini kan aya waluhan enak Wah, walu petemes. Orang kada kieu loba cenah nama buahna itu buah teh walu ya. Walu meureunna. Wah, kambang Tuhan porang teh itu juga si buah kenal. Wah, Jir, naon Cil? Ieu si eta deui euy. Naon sia teh? Wah kenal. Ke panen aing. Panen. Wah, halu tinggalin uwa kabeh ge. Wah kenal. Panen aing mah. Anger keneh. Anger naon di mana? Anger keneh gitu. Anger we kieu teh robah urang mah. Oh. Jadi petani ieu mah. Oh, jadi petani. Oh. Hebat aja semua euy. Ayaan di kararieu tah. Oh. Bisa aya teh, Pak. Urang aslina. Cing atuh. Bener itu nu uwa. Heeh. Nu uwa bener. Nah, serikone atuh, Pak. Urang. Oh, seangan. Kan lampu anu gede, alam bagi dua, sok. Asli ya nya. Asli Kade waduh yo. Cok atuh bantuan ya kan, Wak. Geus sok ka arah teh urang mah euy. Geus sok atuh. Bamun anu ningali aja, lain aing gitu. Sok kecil. Pada ngangkeun, Cil. Atuh bantuan. Panen deket ka pasarkeun ku urang. Oh, bantuan atuh, Wak. Da ini yang sorangan mau kapangi kita. Kawuhnya leutiknya. Heeh lah leutik tuh. Bae geus antar pecah garade heula lah. Poin gagah maneh tina motor. Atuh. Gusti mana Cil? Ke Arab urang teh. Arab naon? Ke Arab urang naik umroh. Mungkin kudu motor. Oh. Solo urang mah, Wak. Emang Cil, iraman ini ke Arab? Tadi. Harus balik deui. Berarti deket tuh. Jangan deket naon, jauh Arab mah. Ari mana tas datang nih, sebaik di dia di Arab teh. Bak bensin. Hah? Naon siapa di bak bensin? Oh, rek Arab. Bak bensin di mana sia teh? Di Sareang orang teh. Balik deui, beda. Kan Arab teh di Katapangnya sebenarnya. Bal. Da bak bensin kurang kudu dorong motor ke Arab. Nyimpang heula di Katapang aya tuang tamal ban. Bisa. Nah, lempar tamal ban. Nah, demi kecil-kecil teh ngecapruk sia ka soreang kana. Bak bensin kata Malban Wak. Kapan soknya dia anu di botolan teh? Teu ari Wak motor urang mah ieu nya. Di Asian Pertalit. Gigi brik sorangan. Si mah percaya nya. Serius? Begitu tah. Motor urang mah ieu Wak. Lain mana lambat apa urang di dieu teh? Eupan urang peda we ningali gerak-gerik asa wawuh cek urang teh juga si Uwa watere ieu mah. Sampurkeun ku urang sok. Tong beja-beja sia teh. Hah? Tong beja-beja naon ieu teh? Ieu teh. Batur. What? Atuh Nu ngaranna jelema mah kudu berusaha kudu rajin ngara bisa dahar. oh rajin kanu naon heula ieu Ikhtiar kelah nya kudu diluruskeun ya ikhtiar teh lamun kanu sorangan tah wajib ikhtiar ai kanu batur sok teu diala karunya kudu disalametkeun tiriseun sia teh baluh cicing di luar teh. buat teh ku batur teh diantep cenah kolot euy Wak. Naon diantep sih mun nyokot. Teh Otak ngekeun otakku saya teh diimutan, dicokot, diamankan, bisa cukup dikerokan, kualitas dibersihan, dipasak, jadi beda harun orang-orang. Karena betul coba cari tahu, jempling jep, tiba-tiba mau apa loh? Oh, kayak gitu. lah kumaha uwa weh. Selamat aing. Anya teh lain nu. Besok atuh, Wak. Naon? Kade ke bagi dua. Kapan orang teh menjaga rahasia berdua ya nya. Pemikiran aing suka teh mah teh soleh. Pakai Solehudin sih. Lain tuh dah. Ayeuna nya wah kieu sorangan da. Wah dosa sorangan atuh. Baturnya tidak langka. Oh gitu mah uang ngajak orang jadi orang buahan. Ayo bukan mas siap lah. Sok. Haji kitunya ya namanya. Sok.
cing kuat. Warek nulikeun deui eta. Moal. Nah, atuh Era. makanya buru geus kagok kapangi ai wah. Geus lah, lieur. Kabeneran aya barudak. Aing rek sombong. Cio. Haus. Itu naon? Mi ku kaciri wae aing. Naon eta teh keresek? Ayo tua mahal ieu mah da moal kabeuli meureun lagi da Arab. Dingin, eta entes eutik teh. Mahal tua ieu mah. Tahu tiga. Eta kedua gerak. Kita laluran. Yuk moal kabeuli tua di dieu mah. Mantap Manisnya. Kemudian rasa diberi nyawa aing. Aduh, Ada motor. Mana saha? Munah wae naon urang. ai maneh saha nih kokoh. Teu nyempoeun si cepat lodong kieu. Emang saha mana? Calon Calon naon? calon mayit. Calon ketenan Terminal tuh anu belang-belang ini. sapi. Lain sapi belang-belang mau berdiri. Itik. Cik belang sia gitu. Aya. Anu belang anu hejo. Oh, tara. Lah, Pak. Aku tentara gemoy. Pak, itu kerpatihan mata kita make handset ini. Mana headset? Itu handset kade itu modelan ieu ganyen. Ieu modelna teh itu. Kade. Cinta mah tutup jole sia teh. Sing pangnya tarangna headset itu begitu. Lain. Ieu nya satunya angka Heeh. jadi tentara anjing. Mana? Kamu mana tuh nyangka? Aing serua. Ya. Peraku anu ngalaman teh nyangka sih teh. Lain. Main tentara teh tentara naon? Tentara Mongol. Lah, lu asa piraku tentara setelan kieu. Pelatihan lagi hidung. Piraku aya tentara di senal kieu ieu mah. Di poe sabatuna biar kan letak. Takut di sana. Lain. Sama aja tentara naon. Tentara Hajatoh. Gagah gitunya Keren aing. Lain. Mana geus siap jadi tentara gitu mah berarti mana siap atuh dikirim ke Palestina. Siap. Mana bakal dikirim ke Palestina? Da wajib eta mah mana? Tentara mah Bela Palestina sok sia. Kumaha? kemana teh dor ditembak. Kumaha? Kumaha mun mana paeh? Sok. Kumaha mana kan kawin? Sok sia. Alah, sia sok. Sok sia. Kumaha tuh? Teuing ya. Mana geus di tentara Orang sia. lain urang mah. Mendingan jadi masyarakat. Orang rakyat biasa nih kieu. Bebas. Perasaan tentara naon mana? Tidor. Tapi mana mengabdi ke negaranya. Mana engke. Mana mah urang ngadukungnya. Maju tentara. Sok. Sok. Mana geus jadi mana? Tapi mana mengabdinya ke negara mana berjasa sakit. Ngomong sama kewajiban sebagai warga yang taat. Sia teh abdi negara mana teh terhormat ieu
Pokemonnya kiraan we. Ada ya. Kawin kawan. Kira aja. Tulisan yang gimana tuh? Puas tuh. Mau jadi tentara sih ya. Asa ini nih. Asa aya nu tinggalin urang teh naon. Naon siapanya ini mana bawa? Serius. Hiji deui. Nah, banyak. Saya nu eueuh gitu, Pak. Ah, sih. Tibatan aing keur dikirim ke Palestina. Balik ah. Mahal kira ini. Oh, Cil. Motor sih teh. Oh, apa dibawa? Lihat lah ieu. Man. Ih, ancam ya. Mampeng anyar kamera. Ancam. Nah, gitu sih. Suntangan atuh, Bang. Hari lagi. Goblok baju weteh. Cicing. Celana weteh. Menghebel. Senang. Peluk. Gaya mana bagi dia teh? Anjir, di kalung emas goblok seberapa gram dia? Asli ya mas? Nya asli atuh sorry. Seberapa karat ya? Sakarat. Karat naon sakarat maut? Ih, sok ngeledek wae. Sini kan itu sakarat. Gagah. Kalah siapa bang? Kalah. Ya sawawu ya. Cicing ulah sok aku ada. Lain aku-akuanan nih sia teh. Tong walau wae ka dieu heula. Dia mah aya ka mana ya? Yang beli dulu lagi, Bro. Tong bari perwengan aja teh perlu. Hah? Dia yang beli ini murah. Dia tong nggak bohong. Beli di mana ya mas sakarat? Itu Bang Yaya itu teh. Kan iya. Oh sarua beli nama di Bang Yaya urang ge. Jeung aya cirian, kela. Paingan sia teh ieu mah nu urang dicokot di kantong manehnya. Sok kagak bawae. Dengekeun ku sia ieu teh. Gagantel ieu teh. Yang paranti kantong aing. Di mana ya mas sakarat? Mun sia nyokot ieu. Kejadian mah bakal sakaratul maut sok ngaku sia. Sok, mun sakaratul maut teh dieu keneh. Hah? Ancam dia udah kayak bawa ancam. Sok cukeun, tadi nama jang kirik aing. Aing gak pake kumaha. Gaya nama. Babal deh sia. Kela hayang keneh mana ieu? Nah, ya aduh. Naik mau. Naik daun. Mana jadi kirik aing heu. Sorry. Jadi. Ngomong. Terjadi ya. Jadi nama anak jadi bos muda itu. Kan dia terjadi itu penjaing emas atau teh tahun kekorong kiri kalah lele.